Sampurasun, Bapak Ibu sadayana, salam damai sejahtera, salam. Bapak Ibu sadayana, dina dangat ayeuna sim abdi bade ngabagikeun hiji kejadian anu dicutat tina kitab suci perkawis Panglima Aram Naaman. Abdi bade mangaoskeun tina 2 Raja-Raja pasal 5 ayat anu ka 14. Anu kieu unggalna. Naaman tumut tuluy ancrup ka walungan Yordan. Telem 7 kali sakumaha pituduh Elisa. Les kasawatna leungit kulitna pulih deui kawas kulit budak leutik. Bapak Ibu sadayana anu dipikasih ku Gusti. Upami urang ngaos kitab suci perkawis Panglima Aram Naaman, urang tiasa ningal di mana Naaman teh hiji panglima perang anu kalintang digjayana, anu kalintang diasih ku rajana, sabab saban perang Gusti ngersakeun Naaman unggul teras. Mung hanjakal Bapak Ibu sadaya, upami urang teras ngaos ayat-ayat salajengna, Panglima Naaman ngagaduhan hiji panyawat nyaeta kasakit lepra. Tangtosna ieu janten hiji pergumulan kangge Naaman, kumaha anjeunna tiasa ngaleupaskeun diri tina hiji panyakit lepra ieu. Anjeunna tos maluruh, tos milarian, tos usaha sateka pula sangkan panyakitna ieu tiasa cager. Puji Gusti, nalika Naaman perang, anjeunna kungsi mawa hiji tawanan budak ti urang Israel, sarta budak ieu maparinan bolong ka Naaman supados Naaman angkat ke Samaria nepangan hiji nabi di Samaria, nyaeta Elisa. Ieu janten pangharapan kanggo Naaman. Kunaon? Kumargi anjeunna nampi hiji pituduh, anjeunna angkat ke Samaria, anjeunna nepangan hiji nabi. Naaman ngagaduhan emutan. Nalika anjeunna tepang sareng hiji nabi, anjeunna di usapan ku ieu nabi atanapi dipangdoakeun ka Gustina urang Israel, tapi rupina benten pisan sareng naon anu salami ieu dibayangkeun ku Naaman. Naaman dipiwarang telem di hiji walungan Yordan, di mana walungan Yordan ieu kirang sae dibandingkeun sareng walungan nu aya di Damsik. Naaman kantos bendu. Naaman kantos anjeunna ngarasa keheul kumargi naon? Ngaraos harga dirina diinjak-injak. Tapi aya hiji ponggawa anu ngemutan, yen upami anjeunna hoyong cager, anjeunna kedah taat. Bapak Ibu sadaya anu dipikasih ku Gusti, urang ningal kumaha respon Naaman, kumargi anjeunna hoyong cager tina panyakit leprana, anjeunna tumut kana parentah anu didugikeun ku Elisa. Naaman telem 7 kali. Dugikeun dina ayat anu ka-14 nyebatkeun nalika Naaman tumut tuluy ancrup ka walungan Yordan telem 7 kali sakumaha pituduh Elisa, les kasawatna leungit kulitna pulih deui kawas kulit budak leutik. Luar biasa. Bapak Ibu sadaya anu dipikasih ku Gusti. Dina kajadian ieu mertelakeun yen Allah anu hirup, Allah anu kawasa mung aya di Israel. Bangsa Syria, bangsa Aram ngagaduhan Allah-Allah sesembahanana, tapi ieu ngabuktoskeun yen di Aram di Syria nya teu aya aalahan anu sanggup mulihkeun kaayaan Naaman. Benten nalika Naaman dongkap ka Syria, dongkap ka Samaria, dongkap ka Israel, di dinya Naaman tiasa nampi pitulung Gusti, Naaman dicagerkeun tina kasawatna. Bapak Ibu anu dipikasih ku Gusti, kunaon Naaman tiasa nampi mujizat kesembuhan, kumargi Naaman taat. Naaman taat sok sanajan naon anu dipilampahna ieu asa henteu masuk akal. Cai walungan Yordan tiasa nyageurkeun Naaman tina panyakit leprana. Ieu henteu masuk akal, tapi kulantaran Naaman taat, kasakitna leungit. Anjeunna pulih deui, sehat deui, malihan disebatkeun kulitna sapertos kulit budak leutik.
Bapak Ibu anu dipikasi ku Gusti, urang tiasa ningal kumaha kahirupan Naaman saparantosna anjeunna disembuhkeun. Naaman ngagaduhan patekadan yen anjeunna bade sumembah ka Gustina Allah Israel. Dina 2 Raja-Raja pasal anu kalima nya. Naaman ngadeklarasikeun diri nya. Ka Nabi Elisa yen kieu unggalna nya. Anu dicutat dina 2 Raja-Raja 5 ayat anu ka-17. Kusabab kitu saur Naaman. Ari henteu kersa mah mugi sim kuring di widian ngabantun tanah di dieu sakabantuna ku 2 bigal. Karanten tiwangkit ieu kapayun sim kuring mung sejanga bakti ka pangeran moal ngurban deui ka dewa-dewa sanes boh kurban pencitan atanapi kurban beleuman. Dipalar mugia pangeran kersaeun ngahapunten ka sim kuring. Saupami engkek sim kuring ngarencangan raja lebet ka kelenteng dewa Rimon, dewa urang Syria, sujud ngabakti ka eta dewa, mugi-mugi pangeran ngahapunten ka sim kuring dina ieu perkawis. Bapak Ibu, di dia urang tiasa ningal respon manah Naaman nalika anjeunna nampi mujizat pitulung ti Gusti. Anjeunna ngadeklarasikeun diri yen ti semet ayeuna kuring baris sumujud ka Allah. Tangtosna ka Allah na Israel, ka Allah urang anu ku urang sadaya dipisembah dina dangat ayeuna. Ieu ngabuktoskeun yen Naaman parantos ngabanding-banding teu aya Allah anu hirup, teu aya Allah anu hebat, teu aya Allah anu kawasa iwal ti Allah na urang Israel. Bapak Ibu anu dipikasi ku Gusti, hayu urang muji syukur kumargi naon? Kumargi urang parantos ngagaduhan Allah anu hirup. Anu samemehna urang jalmi anu pinuh ku dosa. Nalika urang sumping ka pangeran, dosa urang dileungitkeun ku Gusti, dosa urang dihampura ku Gusti, urang diangken janten putra-putra Gusti, dilayakeun janten putra-putra Gusti, urang dipaparin kawasa janten putra-putra Gusti. Tangtosna upami urang dipaparin kawasa janten putra-putra Gusti, urang tiasa ngadeklarasikeun kawasa Gusti anu punjul, kawasa Gusti anu aheng, kawasa Gusti anu dikjaya. Bapak Ibu sadaya anu dipikasi ku Gusti, hayu urang langkung soson-soson deui sumping ka Gusti, ngaraketkeun diri sareng Gusti kumargi Allah anu ku urang disembah, Allah nu tiasa midamel kawasa. Mujizatna dipintonkeun ka sakur jalmi anu miputuh pitulung mantena. Saha di antawis Bapak Ibu sadaya anu dina danget ayeuna nuju meryogikeun pitulung pangeran? Hayu sumping ka Gusti Yesus. Hayu sumpingan ka Gusti Allah. Urang tepangan Gusti Allah, urang angken yen Gusti Allah, Gusti anu hirup, Gusti anu kawasa, anu tiasa nyageurkeun urang tina kelemahan urang. Tangtosna seueur pisan kelemahan urang upami bade dietang. Pangandika Gusti nyebatkeun yen urang teu tiasa barang damel naon-naon upami sanes Gusti. Naaman teu tiasa ngandalkeun tabib-tabib di Syria. Naaman teu tiasa ngandalkeun dewa-dewa di Syria. Tapi Gusti Allah parantos mintonkeun kawasana. Pamugi pedaran pangandika Gusti ieu ngemutkeun ka urang. Hayu urang taat ka Gusti sok sanajan pituduh Gusti eta henteu masuk akal, tapi di pituduh eta aya rencana Gusti anu luar biasa. Mangga Bapak Ibu sadayana, urang bade nandeda di payunan Gusti, urang nuhunkeun pitulung Gusti supados pitulung Gusti teras nyarengan ka urang sadaya. Gusti Allah Rama anu jumeneng di kerajaan sawarga, hatur nuhun Gusti kangge pitulung Gusti. Gusti parantos nyarengan abdi-abdi sadaya. Malihan di masa-masa pandemi ieu, Gusti tetap nyarengan ka abdi-abdi sadaya. Ieu sadaya kumargi Gusti mika asih ka abdi-abdi sadaya.
upami sanes Gusti anu nyarengan, sanes Gusti anu nulungan sim abdi. Abdi teu tiasa barang damal naon-naon. Ieu sadaya kumargi Gusti. Hatur nuhun Gusti Yesus, hatur nuhun. Abdi muji syukur dina dangat ayeuna tiasa medar sok sanaos pangandika Gusti nu dipedar ieu henteu panjang, tapi abdi percanten nalika abdi sadaya tumut kana pangandika Gusti, kawasa Gusti dipintonkeun. Hatur nuhun Gusti Yesus, hatur nuhun. Abdi sada muji syukur mung dilebat nami Gusti Yesus. Haleluya. Amin.